Wilujeng tepang deui barudak kumaha damang. Barudak denget ieu ibu bade nayangkeun video ngeunaan pangajaran bahasa Sunda kanggo tema 3, tokoh dan penemuan anu mangrupi pertemuan kanggo kelas genep. Dina danget ieu tokoh anu bade dipunjulkeun nyaeta ngeunaan judulna Imah Awi Jatnika. Kehidupan masyarakat Indonesia babakuna orang Sunda teu bisa jauh tina budaya Awi. Ti mimiti kaperluan keur bahan piimaheun nepi ka kadaharan. Aya 105 spesies endemik asli Awi nu kapanggih di Indonesia. 85 di antarana aya di Jawa Barat. Ngan hanjakal can rea masyarakat nu bener-bener sadar kana pentingna Awi. Buktina meh 1000 hektar tangkal Awi di Bogor dituar dina dangka 5 tahun katom ternakeun. Kitu numutkeun Jatnika Nangga Miharja. Jatnika teh kawentar minangka ahlina dina nyieun imah Awi mah. Di tahun 1885 nepi ka ayeuna Jatnika geus ngawangun 3000 leuwih imah Awi. Aya 41 model nu geus dimekarkeunana. Kabehanana nyoko kana ciri wangunan tradisional Jawa Barat. Hak ciptana geus meunang paten dina tahun 2006. Tahun 2008 Jatnika narima pangleler ti Ikatan Arsitek Indonesia minangka nu pangreana nyieun imah Awi tradisional. Di tahun 1885 nepi ka ayeuna Jatnika kapeto jadi Ketua Yayasan Bambu Indonesia. Jatnika lahir di Cikidang, Sukabumi tanggal 2 Oktober 1856. Sohor lain ukur di sakuliah Nusantara. Imah Awi buatanana geus jadi komoditas ekspor. Di antarana ka Malaysia, Brunei, jeung Arab Saudi nu jadi tujuan eksporna teh. Lian ti imah, Jatnika oge ngawangun pasantren, masjid jeung tajuk tina Awi deui. Nu jadi impianana imah Awi teh jadi ikona Jawa Barat cenah. Ti keur SD keneh Jatnika mah geus biasa nganyam Awi keur jualeun. Sabada tamat kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta tahun 1881. Jatnika mimiti naratas bisnis imah Awi. Usahana tuluy nambahan mekar sabada ekspor munggaran ka Taiwan dina tahun 1885. Nu matak pikayung-yuneun sawareh ladang usahana teh dimangpaatkeun deui keur program penghijauan. Jatnika melak Awi di sisi walungan Ciliwung, Cisadane, jeung Ciluwer. Malah di lembur nama Jatnika melak 10 hektar leuwih Awi di sisi walungan Cimande. Awi-awi nu dipelakna teh lain bae keur nyegah erosi, tapi leuwihna ti eta dipiharep bisa mere karaharjaan keur masyarakat sabudeureunana. Saatos maca ngeunaan imah Awi Jatnika. Peh ayeuna hideuk jawab pananya nu di dieu. Mung sakitu anu tiasa didugikeun kanggo video pangajaran bahasa Sunda tema 3, tokoh dan penemuan kanggo kelas genep.